Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibu bapak hadirin ikhwatul iman, di hiji sisi upami urang ngakoskeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadudikeun bahwa Ramadan teh bulan anu istimewa. Ramadan teh bulan anu kacida pisan diagungkeun ku Allah. Ramadan teh bulan anu di jerona eusi rupa-rupaning kabarokahan. Tapi di sisi lain diuningakeun ku anjeunna sallallahu alaihi wasallam sahajalma anu masuk bulan Ramadan ternyata bobolokot keneh ku dosa sabada Ramadan beres eta jalma kacida pisan cilaka. Bahkan disebutkeun dina hadis rogi makan pun rojulin, digambarkeun jalma anu teu ngabogaan irung. Salajengna dina hadis anu sanes bahkan ieu bagian dina doa malaikat Jibril alaihi salam anu didoakan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma anu beres Ramadan can keneh dihampura dosa, maka sing asup kana seuleut kana Allah. Auzubillah. Atuh begituna sagala rupana ieu balik kana pribadina masing-masing. Halna Ramadan jadi istimewa pikeun jalma anu ngaistimewakeunana. Ramadan bulan pilung rahmat pikeun jalma anu berupaya hoyong dilungsuran rahmat Allah. Ramadan bulan anu kacida pisan agungna pikeun jalma anu ngagungkeun kana bulan Ramadan. Jadi sakabeh rupa hal balik kana pribadi urang masing-masing. Terus teh rumawi halna digambarkeun nalika jalma asup kana bulan Ramadan teh nah eta Ramadan manfaat atawa henteu pikeun dirina. Lir ibarat jalma anu disadiaan hidangan. Aya jalma upami teh mah ngasongan ka urang katuangan-katuangan anu lalejat, katuangan-katuangan anu nikmat, tapi ku urang teh diantepkeun teu dituang, aya manfaatna teu aya. Jadi keistimewaan Ramadan naon hartina pikeun jalma anu hare-hare. Keagungan Ramadan naon hartina pikeun jalma anu hare-hare. Kituna simkuring rumaja kasadayana mangga urang buktikeun agungna Ramadan ku urang masing-masing. Oh, Ramadan teh bulan anu istimewa. Naon kaistimewaan Ramadan keur urang? Nah, urang dina salatna anger lalai, berarti lamun kitu teu ngagungkeun, teu istimewakeun. Nah, urang dina maca Qur'an anger kedul, berarti teu istimewa keur urang. Nah, urang dina ibadahna anger keneh seperti kamari-kamari, maka eta teu aya kaistimewaan keur urang. Justru anu disebut istimewa, anu disebut agung teh urang menspesialisasikan, ngakhususkeun, ngaistimewakeun. Anu tadina jam 8 teh biasana kalajo sinetron, ayeuna salat tarawih. Anu biasana jam 9 teh kalajo TV nyaho HP, ayeuna masih tadarus. Anu biasana tara salat tahajud, tara salat umi, ayeuna jadi ngalaksanakeun salat. Anu tadina tara berjamaah, ayeuna jadi sok berjamaah. Anu tadina salatna di akhir-akhir, ayeuna jadi di awal waktu. Eta hartina ngaistimewakeun. Siap ngaistimewakeun Ramadan? Siap sadayana? Amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirin ikhwatul iman, sapali kabiasaan urang upami dina malam Jumaah nyaeta ngadoakeun ka karuhun-karuhun urang, dituna mangga urang midamel sae heula tujukeun dina manah urang masing-masing ieu doa ieu aosan salamikeun ka ibu urang anu parantos aya di alam barzakh
payunan urang ke alam kubur, kakarun urang, api uyut sadayana kalau berburu urang mugia lanjut senantiasa aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak hadirin ikhwatul iman, panginten sapalihna seueur anu tos umumna margi kadang-kadang nya hiji hal anu sifatna kabeja-beja gampang menyebarna. Panginten simkuring dina waktos ayeuna seja istibrok sadayana dina hartos nyuhunkeun lulubaran dina dosa perkosaan manawi widi Allah margi teu aya kuningan sok sanajan geus ditangtukeun ukur sajam deui ukur sababaraha menit deui saha apal kan dina rupihal anu ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala secara rencana simkuring enjing sabada salat subuh angkat saja ngalaksanakeun ibadah umroh tuna pangintenan pitu hati sadayana mugia aya dina kalancaran kangkos loba salah loba hilap sadayana simkuring mungkin baik pangintenan memprediksi nyemutan kangkos seueur ucapan kalau berpamintenan tingkah laku anu kirang sama bodos walaupun halna makmum sadayana anu diimaman kusim kuring walaupun jamaah sadayana anu ngadangukeun ceramah simkuring anu ngadangukeun tausiah simkuring tapi mungkin aya sapalihna paribasa nama beungeut dina hareup tapi mungkin kusabab aya anu kantos karaheutan manahna kusim kuring mungkin bae aya anu keugeuh dina naon anu diucapkeun kusim kuring begituna dina sadaya rupih hal eta dharma kaleresan wae sanes unsur kesengajaan bade ngapunten sadayana bade ngapunten alhamdulillah mudah-mudahan leres-leres anu kaluar dina lisan sadayana teh oge kaluar dina maneh masing-masing simkuring sadayana jamaah anu kempel dina waktos ayeuna teu aya gantar kakaitan dina dosa perdosaan dipanjenengan samulihna bagi eta pisan anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika urang bade angkat ka tanah suci sakali deui mudah-mudahan sadayana ngapunten kana dosa hilap simkuring kalayan bidu'ah mudah-mudahan kategori mabrur makbul anu sae dipayunan Allah anu ditarima ditampi ku manten amin kalian bikin beri pantenan sadayana mudah-mudahan di paparinan ku Allah Subhanahu wa taala kesempatan kangge angkat tanah suci oge sami panjenengan sawihat urang maoskeun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi
Sayan Qadir